Sampurasun. Welcome to Sempur Hills, Karawang, located in Loji Tegalwaru, Karawang Province, West Java. The view surrounding by Sangkabuana Mountain. You can enjoy the here, relax, and swimming out the place very nice and chill. With the beautiful scenery and people and clans, the visitors can enjoy with your food and especially fruits. You can find in someone's place. My name is Cekokoy from Jatilaksana 1, West Java, Pangkalan. Thanks very much to Sempur Hills. Nyawa me koper teh hiji daangeun anu asal tina sambet tuluy diparu tuluy dihakan. Oh, sebeuh meureun. Halo, Cekokoy, damang. Masih, Onil. Ya, Mak. Tangan dieu, kadieu tangga halu. Ngaronda, urang ngurilingan desa. Cincang angin meniki bas sepoi-sepoi segera mantuk penyakit mantuk. Inum. Oh. Ma, Idar ke mana sih? Aing ngirik ka salon. Erek makeover. Makeover naon sih? Kira aku tinggal makeover. Mana teh nyawa makeover teh hiji daangeun anu asal tina sambet tuluy diparu tuluy dihakan. Oh, sebeuh meureun. Arisian tadi asakan emang eta tuluy diparu tuluy dihakan wae. Teu. Bisa kaberangat ya. Kiraku aing perawatan wartegku. Pelangi salon. Erek makeover gitu. Aya facial cuna 50.000, masker rambut 50.000, rebonding 150.000. Senaon eta teh samoting 200.000, potong rambut, keriting permanen 150.000, warna buuk 120, kirim bat 50.000, make up wisuda cenah 70.000. Aing rek make up wisuda we jeung diieukeun dicatokeun buuk. Punten. Kamana ari si Ece? Arareueuh kitunya. Punten. Ece. Mangga. Ece. Nya. Mana ari si Ece nya? Iya, saha eta? Cekokoy, damang. Damang Ece, kamana wae ari si Ece mending kukurlingan neangan salona. Ari pasti papendak alhamdulillahnya Ece. Halo, Cekokoy, dikumahakeun dulu. Masuk dah, Mang. Alhamdulillah Ece. Baik amrok bismillah ya Allah. Iki alus wae abak teh dikumahakeun ya, Ce. Abdi teh bade dicatok ujung make up wisuda. Jeung barudak. Acara naon? Aki-aki nungguan di ditu. Makana uing mah rek ka salon heula da. Loba pers di ditu teh loba nu nanyakeun. Aya geulis eueuh. Hayu atuh agan cangkeun. Saya pun dikumahakeun Hoyong dicatok. Oh, ya Allah, Gusti. Mas lila teh amprok, Ce. Gedeng. Nah, ibu Lina buka mal, Ce. Nya dibuka heula atuh. Ya Allah, di bareureut make tapi kieu. Isi karek ka gereja, Ce. Boga salatin can. Pugu jadi randa wae simpul Ya Allah. Kamari terakhir orang Cilebar kumaha boga anak teh.
Pugu eta nu anak teh nu gede eta teh jeung orang Cilebar 2 ayeuna teh ninggalkeun tah tahu ka mana. Gusti orang kita ngadengin katana doang masalah Cikoko itu Gusti kemana wae awak teu alus. Ayo aku sok Yang satu pegulis barina di daerah nama kudu tampil cetar ibu nges berem halis nges gede. Kumaha deui sih nih anak lakian mah nu bager ulah loba anakna teu. Ari di dieu sabaraha ari di bonding? Ari di mana sabaraha wae kadang-kadang 200 tergantung panjang pendek buku. Oh, eta teh nu panjang. Lamun eta ai budak lalaki itu urang kan loba incuna lalaki teu bisa di bonding. Emang bukan rintik malah kasar gitu teh. Bukan ka orang Cilebar teh Ya Allah, perasaan anda tuh rintik lalaki nama anak laki teh. Eta ai dikirimat sabaraha teu? Limbah 50 plus catok merekna macem-macem ce. Kurang rek hajat ece da ngawinkeun incu aya nu awewe incu teh eta di ece bisa. Ya bisa ce, paketna macem-macem. Oh. Anu 6 juta, 7 juta, 10 ge aya. Tergantung model. Namakan cek paribasana aya harga aya rupa. Namun ieu nanya-nanya harga yang murah tingalikeun nang nanana teu di Epin sukot mararedog jeblok Gitu ce. Allah. Nah, eta nya kitu zaman ayeuna kumaha duit naon ge Bisa yang murah. Nah, lempo bajuna bisa ce di dieu aya. Piting Gusti. Adat Sunda aya. Jawa aya. Allah. Mangkarek nyawa kan ieu nyawa teh baheula soron perang itu 10 tahun lebih ce. Gitu. Terus enak ka mana di tas iya. Erek ka puncak sempur aki-aki geus nungguan di ditu. Di ditu teh aki-aki bogeun lahan. Aki-aki jeung mah Gusti. Sawah tadi di erek dijieun pila. Ieu komo di zaman ayeuna mah pila disempur teh ieu tepatna aralus mahal mun disolakeun malam ge nyampe ka saju. Aki-aki buru-buru ti panggilan pila. Ya kira-kira geus can ceuy sadar-sadar di bengkukeun saeutik ieu. Oh, yang ditekukeun. Siga Amanda Topo. Ini Amanda Topo. Amanda Manopo, ce. Amanda Manopo. Geus teh anu kusalakina dicuekeun wae. Aduh, eta Beuna booming, ya Allah. belah dia ece rada dibengkokeun ya. Ya kabeh ce prapu sabelah mun ieu dengdek. Siga oleng Magora. Ibu ki warna di mana halus gitu. Biasa ce. Kumaha da urang mah ieu mah akibat tandur lain akibat diwarna. Akibat kepanasan ya. Malahan teh keresek. Pi alus ce warnana. Ya cuma di salon. Ayo atuh suang ieu weh. Suang tepuan baju pengantin Ayo atuh. Ayo cuma beres teh tinggal ieu. Di mana ece? Kadia. Allah. Ayo ce dia tempat fitting baju mah. Oh, geuningan aralus ece. Gusti hampir dikeluarkeun kabeh sakit eta teh. Allah, sabaraha ari nu kieu ece lamun misalkan urang hayang akad nikah. Ece ari ieu baju akad nikah sabaraha duit lamun didangdanan di ece. Oh, akad nikah model kieu. Makan baju modern zaman ayeuna teh ce. Sabaraha tak kira-kira? Kamu pakai melati basah, 1,5 juta. 1,5 juta Allah murahnya. Harga standar tuh pakai melati. Tah nama kieu ce urang keur ka ieu deui. Terus langgalan langsungnya tah pokoknya pemirsa anu bade potong rambut, semoting, rebonding, krimbat dan cukur lalaki, cukur sagala, cukur bulu eta mah pokoknya mah urusanna. Apa ulah? Sieun teu meunang ce. Sumping wae ka salon pelangi anu alamatnya di mana ce? Oh, Tegal Malang. Tegal Malang. Samping Pasar Loji. Oh, mohon di Pasar Loji teh belok kanannya. Nya, anu arah ka Madang. Patokanna mana eta teh? Oh, patokanna ieu perbatasan
tigaan Jalan Tegal Malang. Oh, sebelum Ayah apa? Oh, muhunnya. Pokoknya mah sebelum Apa loji salah Alfa Tegal Malang? Oh, Alfa Tegal tadi Malang. saya ngomong ke pokoknya tong gila pasalon pelangi kama wiwinya anu bade akad nikah anu bagi asal gelap pokoknya pesen-pesen masalah kecantikan we gitu. Ini jadi geuling di sumanetna. Halo, eta halis. Pokoknya di pasar loji belok belok kiri arah Kapalasari tadinya ke aya Alfa Tegal Malang, kalau di sebelum Alfa Tegal Malang di sebelah kanan ya. Tong gila pokoknya mah. Yang satu cengnya Kita mana, Des? Oh, turang bani nama boga karakeun. Ayo ah. Oh, tadi nama kan kene ceuk kedengeran nyangu heula tadi nama. Kumaha tuh da ece. Buru-buru. Ya Allah, tuh kitu mah dah bisa maksakeun satadi nama lila di dieu ngopi heula nyangu heula, cuang sing jarerit heula. Oh, mau di mana narana? Bilang sta aprok teh kumaha sih? Ayo gimana? Kembang di Mak, ayo teh balik ke mana? Erek ngilarian penginapan, apa wisata teh kudu ngendong meureunnan. Tapi di mana sih teh mah? Sampai mana lah? Ayo Tanya di teh. dalam juga di level. Halus ya. Akang punten pada nanya ari ieu pila Arab teh. Gini ngeusoraan. Leres henteu. Oh leres, ai si teteh na aya. Aya. Bade tumarosnya abdi nya. Heeh. Oke, kasih teh. Mohon. Punten teteh. Ileres pila Arab. Mohon. Oh, nyatu abdi bade taros-tarosnya sugan we cocok abdi bade ngendong di dieu. Wios abdi kalebet ka dieu. Mangga. Teteh, abdi ti seniman muda Karawang Selatan, Ceuk Kokoy. Abdi bade naros, upami harga pila ti sabaraha pami ngendong. Upami nu ageng 2,5 juta. Terus pami nu alit Anu alik 1,5 juta. 1,5 juta eta teh sabaraha dinten Ibu? Sehari semalam. Sehari semalam kenging kejo henteu Ibu. Teu Henteu, atuh perih beteng meureun simkuring. Mesen tiasa mesen gitunya. Oh, tiasa mesen.
Ami acara-acara anu agung gitu sapertos wedding tiasa di dieu. Biasa. Tiasa sabaraha pami sadayana gitu di drop. Mau upami di drop sehari semalam. Mohon da meureunna piraku acara isuk doang teh meureun akan dika teh plus buyar. Moal dibere lomari ku besan teh. Itu upami sehari semalam upami sadayana Mohon 3 juta. 3 juta eta teh teu kenging kejo di wae. Tolo nyaho atuh teh rek bebeja ka bapana budak pabungeun di dieu teh nya. Mohon. Eta fasilitasna naon wae teh? Tempat tidur sareng WC. Oh, tempat tidur sareng WC, mun teu aya keramikan. Ya, sae sih. Oh, aya keramikan. Cek teteh saurna cenah sarua eta kamanan tempat tidur jeung WC doang, mun abdi teh beri dina tahaneun. Oh, Eta henteu. maksudnya tos tinggal lebat. Oh, tos tinggal Sae lah. lebat mohon gitunya. Oh, mohon. Tapi itu gimana itu teteh? Mana? Itu papali dikuna curug. Wasana eta walungan. Walungan tiasa ngebak di wae meureun nya. Abdi ngajakan incu teh tiasa ngebak gitu tah. Nah guys, pokoknya lamun misalkan wisata ke arah Curug Cigentis Loji, Curug Bandung, pokoknya arah ka Loji, mampir pami bade nginep ka Villa Arab. Ayeuna di dinya tah sameme tanjakan aya plang. Villa Arab nya teh nya Villa Buana teh sana mina pami naroskeun ke teh. Teh Sati. Tah pami misalkan eta langsung we ka Teh Sati atanapi inbox heula ka FB Alirayan Salhagamdi atanapi Angga Wijaya nya. Mun tong dila raos tempatna aslina kanggo ngecamp tiasa, kanggo organan tiasa pokoknya. Dan terus satu teh abdi bade ningaliannya pami cocok badenan abdi langsung ka dieu deui kitu nya. Hoi barudak kamarana ieu teh. Dasar barudak beunghah teh kitu incu-incuan teh bararengal. Pami diajak ulin sok teu arah raya wae. Nya teh gas suami larian deui ieu ningalian heula abdi. Onil, Arisya di mana sih? Onil. Ya, Mak. Urang aya di dieu, ka dieu tangga haluhur. Arisya kalah di luhur, buru sok angkat ka ditu. Ka mana deui? Are ka puncak sempur apana bisa saya di ditu. Sedeng, Mak. Biasa budak bengal nya, sudah juga saya di luhur. Ayo gara balik cin mah geus teu lah itu. Pas sempurna yuk. Ayo sok, mangga. Sampurasun. Welcome to Sampur Hills, Karawang, located in Loji Tegalwaru, Karawang Province, West Java. The view surrounding by Sangka Buana Mountain. You can enjoy the here, relax, and swimming out the place very nice and chill. With the beautiful scenery and people and clans, the visitors can enjoy you with your food and especially fruits. You can find in someone place. My name is Cekokoy from Jatilaksana 1, West Java, Pangkalan. Thanks very much to Sampur Hills.
Roy ti komunitas seniman Karawang Selatan. Abdi teh bade amangan ka puncak Sempur gitu. Kalasan tadi teh anu nyarios di aya KP 99 leres. Mohon. Oh, muhun nya meniraos tempatnya aya. Sigana mun wengi endah meureunnya. Di dia aya tersedia naon-naon Di dia abdi nyayogikeun kopi. Kopi. Nu ngulana kopi. Kopi naon eta teh Kopi Satu jahat jenis. apa kopi naon? Abdi mengancal kopi di petani lokal kopi Sanggabuana. Oh, muhun Gitu. gitu. Mengancal kopi di luar lah. Nya eta sabaraha hargina pamisa gelas Tergantung proses nyeduhna. Oh. Gitu. Aya nu V60, aya nu espresso, tubruk. Oh, muhun pami anu spesialna eta naon gitu di dieu? Spesialna nya bagi abdi mah di dieu piccolo aya. Piccolo. Tuh Dragon Ball eta mah kadinya. Oh, aya piccoloan. Mun aya menu sejana teh Anu sanesna aya model minuman dingin, Dingin. cappuccino, green tea. Mohon gitu eta aya. teh dingin eta teh sama dingin gitu. Aya nu nasina aya. Nasi na ge aya, Allah komplitnya. komplit. Mm-mm. Jadi kantun nyandak artos, nyandak patuangan kosong silahkan. Entong nyedak motor mapa hadiahna Mapa gitu hadiahna. mapa. Gusti atuh teu meureunang leuleus. Entong nyedak motor, nyedak aci doang. Tanya muhunnya sok apa mi istilahna anu wisatawan pami anda linggihna ka puncak Sempur teh kudu kumaha tah? Nyalingi ka puncak Sempur mah bade keamangan kade hiji Mohon. kendaraan anu sehat Mohon nya. da jalan ge masih ieu Mohon. nya fisik lah nu. Nya. Nya apa nama anu bade indit-inditan wisatawan ka puncak Sempur khususna anu bade para layang, camping, naon sajabina sok linggih wae ka puncak Sempurnya bade ngopi-ngopi cantik, bade ngecamp biasanya selfie gitu. Tah ieu patokana ti mana di desa naon gitu? Desa Cinta Laksana ieu Cinta Laksana Lebetna belokna ti mana belokna ti Kampung Cipeuteui. Kampung Ciputuy Trasnanjak gitu Trasnanjak. samembeh ieu nya. Santos Pila pokona Santos Pila anu jalanannya ngeyeng pokona mah tadi cekokoy kuat ngos-ngosan kananjak dirinya aya KP 99 muhunnya. Biasa dicari di Google Map. Oh di Google Map tiasa pami misalkan gitunya aya nu rombongan keluarga atau napi turis-turis anu mancanegara kedah ka mana eta inbox atau misalkan mesena Aya di IG mohon sebahakeun atuh IG-na meureun teh IG-na terang. KP 99 Karawang. KP 99 Karawang mun Facebookna Facebookna aya salapan Karawang. oh salapan Karawang doang muhunnya sok ta mangga di add wae pilih anu bade mesen heula bisi mesen tempat bisi saepeun nya Mohon. gitu nya kitu nya hatur nuhun nya Mohon siap sami-sami. Mohon. Mohon. Kembang diburu dirungrung sawengi wangi patapan Sia situ dah anila wae kalah henis weh. Nah ini nah ampun hujan nyan cari weh. Oh iya punya Sempur teh. Cik mana ka dieu? Terus di mana sih mata? Ting sama tadi tadi. Bisa nunggu anak ieu lah, yang dia. Ngaronda orang ngurilingan desa.
Oh, itu sugan di pos rondanya. Sampeurkeun ah. Boga ka bogo jauh mentas laut lawangu. Ayo ane ka mengeana. Nungguan we dina kali kangana bos. Mana lagi yang besar. Mau ya. Ayo buruan ada itu ke warung Abuyung. Gara lawan maneh teh. Ulah, baru dak saya di ditu. Kita ke rumah ulah galawai coba aja diceritakan ke Arab ku aing. Dulu gimana? Buru sekali itu ke warung ah. Punten. Ari ieu warung Abuyung leres? Kah? Leres henteu? Muhun. Oh, mohon. Nyuhunkeun waktu saya sakedapnya. Punten abdi Cekokoy di Seniman Muda Karawang Selatan. Abdi teh bade ayeuna teh anjang sono ka dieu teh. Ieu teh di mana sih, Puncak Sempur Calincing. Ti dieu teh aya naon wae? Aya curug, terus tempat ngecamp ongko. Terus aya naon deui, Hah? Turubuk. Turubuk teh mangrupihakeun apa memang alat transportasi gitu Emamen eta teh sapertos kumasok jelaskeun kitunya. Sapertos tiwu. Kah? Aya endog atuh benten turubuk-turubuk jeung endog-endog nah di turubuk aya endog. Mohon tak ieu teh ayeuna teh meureunan tiasa camping kitunya meureun tiasa ngaliwat tiasa naon-naon nya. Wana curug naon eta? Curug Cikoleangkat. Ari ieu teh warung saha nu leresna? Warung Bapak Puji. Lokasina di mana kitu, Di Sempur. Mana we teh lokasina kitu di Kutamana benten kitu aya di tempat tadi Sempur aya warung di Kutamana. Di dieu sok sadia naon wae, Sagala aya, ti mimiti naon heula atuh sagala aya kita kerupuk, ciki, terus minuman, terus naon deui pasak, eta teh pasak kungkul. Pasak henteu jeung deungeunna. Atuh teu aman meureun kitu mah. Sabaraha pami hoyong misalkan kitunya abdi teh hoyong ngaliwat di dieu sabaraha kinten-kinten kanggo 12 urang atau napi 100 urang gitu 12 urang berenang kana 2 liter 2 liter cekap sabaraha eta 130 jeung deungeunna teh oh jeung deungeunna aya mohon berarti pami abdi lingi ka Sempur teh teras langsung we sumping ka warung Abuyung gitunya Bapak Bujil Teteh Sasa gitunya tos teh birek deui pokona mah bilih aya anu wisatawan anu ka dieu sumpingan wae mangga anu ka Sempur ka mana ge sumping wae warungna Abuyung Bapak Bujil Teh Sasa di dieu lengkap lah ti mimiti ciki ti mimiti kopi segala ni segala aya gitu Sayang jambu kareng ala kunaon jambu aya olo aya pokoknya mah di dieu pokoknya seueur wae peryogi jambu aya tinggal ngala peryogi hayam entog meri kuda maung tiasa pesen ku dieu mohonnya asal dek newakan mohon ayeuna pami ka curug ieu keneh pami ka curug kurang lebih sajam eta teh apa mohon lurus wae entong belok entong mohon urang belok oh mohonnya ke pami di ditu meureun abdi nyalira ka ditu teh teu aya naon nyasar moal oh
Aya pelangnya. Atur nuhun atuh anya. Muhun kitunya. Mending kudu dibawa ke aki-aki maneh mah duaan kudu ditumbalan sugannya. Ngalalamun wae. Geus buru pun kesuangan menta cai lah ke aki-aki ah. Abeh ngeunaheun piknik na ngeunaheun. Teh buru ah. Ten abah. Lalu naon eta? Geus atuh mak. Jangan nu galauna kunaon mah nu ceurikna. Lain cerik goblok. Perih kena angin. Tuh langsung kasih abah. Ayo. Aya naon ka dieu? Diuk. Dari yuk. Kieu bah. Anak uing teh garalo wae. Cing camunuk wae di imah, di alabatan ti kotok tinggal ngeduh. Apa mereankeun cai supaya cager-bager di jag-jaguaringkas secara bihara-bihari deui. Coba itu tempokeun anu hiji ngalamun wae, nu hiji kalah nyonyo wae. Kurang coba bah. Oh gitu. Ieu ulah kedak jampean heula. Cincang lincing angin meniki bah sepoi-sepoi segera mantuk penyakit mantuk. Inum. Nah hari abah budak lu gering na kala uing dicuta nginum. Nah. Kumaha ieu? Inum. Imam model tatambah tehnya budak nu gering na kala urang nu tita nginum. Geus saya nama pandian ka ditu ka curug. Oh. Banyak bade ngeureuyeuh. Oh, kumaha aing lieur di abah teh. Udah langsung ngacurug sang pandian budak. Geura mangkat. Tunggu deui. Sampurasun. Kami Dari Seniman Muda Karawang Selatan. SMKS sekarang lagi ada di puncak Sempur guys. Oke, buat kalian yang butuh referensi juga buat liburan akhir tahun, akhir sekolah dan akhir-akhiran, pokoknya mampir saja langsung ke puncak Sempur. Pemandangannya indah sekali guys. Oke, banyak sekali wisata di sini. Ada curug apa mak? Curug Cikoleang Cup, ada taman hutan, Ya, taman ada hutan. khusus-khusus yang galau, ada jurang disediakan Iya, jurang oke. khusus-khusus yang galau. Pokoknya buat kalian jangan lupa mampir ke puncak Sempurnya. Lokasinya di mana mak? Di Kecamatan Tegalwaru arah Curug Cigentis, tapi di perempatan di Desa Cilaksana. Cilaksana. Pokoknya di Cipeteuy belok kiri arah ke Curug Cigentis, tapi di Cipeteuy-nya belok kiri nanjak, pokoknya nama Oke. nanjak. Sesudah KP99, buat kalian juga yang mau mampir ke KP99 ada di bawah ya, KP99 namanya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampurasun. Hatur nuhun.